kaget kunirahan ningali patapa Sampurasun patapa lain kula dek ngaganggu ngan kula dek ngapejaan sabab kaayaan marca pada beki harengheng ae samarukna meureun teu korupsi geran nyaring sampean ulah rek nyiksa awak eta teh nganung harti cul kana kawajiban da kula ge apal anjeun pangna tatapa teh ieu maksud pribadi teu aya patula patalina keur kapentingan nagara jeung bangsa gerah hudang hei patapa nyaring sampean nyaring nyaring lilir yang berbangun kayak ngimpen sare sakedapan naon maksudna sampean ngaganggu ka kaula nu keur tatapa ya hampura leuwih ti heula he patapa saha sampean ngaran kaula Kresna urang mana kaula raja nagara Dwarwati sajabana ti raja kaula teh Batara ya geus sabaraha poe anjeun tatapa aya kana 2 bulanna kaula 2 bulan tapa naon udagan sampean tapa kaula teh keur neangan pusaka kaula anu teu aya kalengitan pusaka anu kasebut sakra udaksana senjata sakra leungit teu aya pangih henteu ku jalan tapa henteu atuh nanaonan anjeun teh cilaka kudua kutilu kahiji anjeun geus culaka nagara jeung ka bangsa nah eta lain korupsi Kresna mikir anjeun lamun tatapa teh kaula ge apal anjeun teh melebu ka mana Kresna menta argumentasina menta data-data nu otentik nah anu eueuh bisa diteangan ku cara tapa cing mikir bari jeung sul kawajiban anjeun teh hiji raja nagara Dwarwati anu geus sanggup waktu diistrenan geus diwakafkeun eta jiwa raga anjeun demi nagara demi bangsa tapi nah geuningan anjeun ayeuna nyiksa awak demi kepentingan pribadi nah eta lain korupsi jawab sarjana seni
kaula muacul kana tatari karuhun kaula tuluy karuhun kaula geus ngabejaan di mana aya pasualan pek gerak tatapa jeung puasa init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah kunaon anjeun bet ngaganggu ka kaula lamun keheul kana kalakuan kaula model kieu ieu mah urusan kaula urusan anjeun we atuh pikiran nah kaula ngarugikeun ka sampean ya lain kaula anu rugi tapi rakyat anjeun nu ditinggalkeun kapan anjeun geus aya patula patali raja geus sanggup kepentingan negara jeung bangsa nepi ka tohpati jiwa raga tapi kunaon ayeuna tatapa di dieu kepentingan sorangan Kresna init bari cicing lumampah ulah ngalengkah lain nganung harti kudu tatapa dek melebu ka mana nyanyahoanan sampean Rasul Pangeran oge teu bisa melebu Rasul Pangeran oge teu bisa angkat nyalira tapi diisrokeun dimi'rajkeun hartina diangkatkeun lamun maneh init nyanyahoanan saha nu rek dituju ku sampean jawab init bari cicing lamun init balengkakeun suku ngan hate cicing hartina istiqomah jejeg anceg ulah ungut kalinduan ulah gedag kaanginan eueuh deui semakeun anu wajib lintang ti Allah eta hiji lumampah ulah ngalengkah ai init-initan ka mana wae eta hate tong loba lengkah tapi jejegkeun kanu kawasa nu cicing nama hate Kresna anu cicing nama pamadegan ulah ingkah-ingkahan hartina istiqomah ya ngahuleng sampean nyontoan teu bale ka raja-raja sejen sedengkeun anjeun teh Batara pimpinan raja-raja sadunya bari jeung pengaman dunya tapi kunaon cicing ngacentu di leuweung kahujanan kaibunan kapanasan nyiksa awak tong boronya ka batur diri sorangan geus teu dipikanya sampean musyrik hartina kagiles kuroda alam sampean Kresna naon hasilna tatapa ayeuna mana nu diteangan ku sampean ayeuna mungkin teu neangan bari cicing he sang raja ya upama ditalaah ku kaula eta ucapan sampean teh ngabejaan ka kaula ngan anjeun ulah ngahina kaula tatapa nya naon hasilna lain ngahina kaula hasilna aya naon kaula menang ilmu menang ilmu ti saha ti sampean dieu cing inget sampean cing ngahormat kana laku batur ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana sakabeh pagawean manusia eueuh anu teu guna
gunana kaula tatapa ayeuna kaula kadatangan sampean ngabejaan ka kaula yen hirup teh ulah kieu eta teh sami wae anugerah salira nah aku sampean teu dianggap meunang ilmu kaula tatapa sampean tengah hormat karena cara jalma liat lain ladang lain belalang hormat kaula kadar kaula ninggalkeun kerajaan aya wakil kaula ya kresna aya akibat aya mamala ditinggalkan ku sampean karaton aya nu nyicingan setiap raja lengah didinja cing ingat bakal loba hileud palsapahna setiap tatangkalan anu jadi di alam dunia pasti aya hileudna di negara Dwarwati ayeuna aya raja anu ngaran Kresna ngaku-ngaku Kresna sabenerna anu maling eta cakra teh eta jelema abeh dipersaya ku sarerea ku haye kula dek ngabejaan sangkan salamet eueuh deui pikeun neangan cakra mah eta jelema geura usir anu sarupa jeung anjeun sabab bakal nyilakakeun balarea bakal perang dunia anu luar biasa aya nu nyicingan kerajaan ya aduh moal pati-pati anjeun ngabejaan kitu lamun teu nyaah ka kaula ieu jauh tina dugaan beungeut mode kieu dedegan mode kieu biasa mah jalma jahat geuning naha anjeun teh lamun ditempo ditoropong batin sampean bet bersih-bersih deui jemar sampean nuhun jadi sampean pangna ka dieu teh dek dudukun kaula teh boga anu gering ieu jelemana pangyageurkeun sabab bubarna aya di sampean mah kagungan Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar bisa ngahuripakeun pati sajabaning pasti mangga panglanongankeun ieu jalmi kitu Kresna ieu teh dibawa Anger Batara paman teu damang leres Anger bade dikumahakeun mang teh duka atuh paman da salira teh geuning aya nu nyana ku ieu Ponggawa saurna mah panglanongankeun mangga teh teuing manawi kitu oge mung ieu mah syariatna muga-muga we kabul aya di Maha Agung salira oge kedah ngadoa hei Ponggawa iya memang kaula gaduh ai ieu Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar waras tumakaning jati-jati tumakaning waras waluya damang dorna damang teu sakara-kara tina teu damang alah Anger
nuhun anger namun itu karasa naon-naon ieu mang teh cager anger nyari kana disuntik teu paman nuhun aya keneh nu karaos teu aya sehat ade jag belajar sehat mang teh hararampang deui itu teu sakara-kara bihara seperti bihara nah mun asakeun aku guna-guna teu sangka ieu jalmi aya sugan mang dek dikulum geuning bade dilandongan nuhun kisilah ya naon hubunganana sampean jeung kombayana ke anger kumaha ya dorna saritakeun heula ka karesna punten mang teh diculik laras ku Padma Nagara ku Setiaki tuang Rayi pajarkeun teh cenah diutus ku anger nya ku anger di Nagara Dwarwati pikeun nyulik mang aya di tengah leuweung mang teh dipaehan ku Padma Nagara cenah mah ditugas ku Anger Batara yen mang teh kedah dipaehan geuning buktina mah kalah dilandongan ieu anu nyanak sampean ka itu teh saha Satiaki mung mang teh diculikna ku Gatot Kaca mung di tengah leuweung mang teh dek dipaehan ku Setiaki sumping ieu si Cepot si Dawala oge terlibat karena penculikan emang jadi anu sumping kasok kalimat teh Gatot Kaca Padma Nagara Cepot sareng si Dawala opat jelema pasti bakal terlibat karena penculikan karena hukum eta jelema aduh salira anu miwarangna salira anu jadi dalangna kumaha itu naon maksudna paman salaresna kaula teh tatapa lami aya di dieu teu bebeja kanu di karaton teh salaresna mah kalengitan sakra teu aya nu ningaeun anger tapari dia teu aya nah iya keke paman kumaha parantos nya sakit atuh kula dek naroskeun tadi ka kuping yen Astra Jingga Dawala Satiaki Gatot Kaca bakal terlibat penculikan nyulik saha nyulik dorna dek di kumaha cenah dek dipaehan geuning buktina disageurkeun dek ngahukum naon anjeun ka eta Gatot Kaca naon anu digugatna kudu aya barang bukti kudu aya nu dirugikeun da teu aya korban dina lebah dieu nah anjeun dek neken eta opat jelema anu nyulik nah mending urang gawe bareng pikeun lewak eta kresna mamalihan anu aya di Nagara Dwarwati sabab eta anu jadi ulun-ulun kajahatan urang koalisi kieu mah ieu beres ieu mah urang mendengar laras anger upami teh mah ayeuna Padma Nagara kengeng hukuman naon barang buktina da mang cager bihara-bihari deui mang sehat saha nu dirugikeun dumahe tangan sam ada proses sama mang kudu kieu ke nah ieu teh saha atuh nepi ka bebela papanggih ke kaula teh kakara jeung sampean cing saha nu sabenerna sampean cing aden berwes teh saha ieu Sang Hyang Badra Dewa leungit tanpa hilang tanpa karena jangelek jadi Lurah Semar Badranaya itu si eta
Aduh, si lurah ini mah suka teh lain maneh ku. Be, juga lain kubu Cikakak otak berlian ieu aki-aki. jadi wasu Batok bulu eusi madu. Wajar sing upama Semar Badranaya narima bintang penghargaan. disebut tokoh mas Ti Batara Kresna anu geus nyalametkeun marcapada. Dalamun teh mah ayeuna Pandawa nyerang ka nagara Dwarwati, yakin ku ayeuna Dorna diculik teh bakal aya perang anu luar biasa. Hebat. Leuwih ti pengacara wah jigana adat buyung Nasution ge eleh tah kumaneh. ampun gak mau si Luhur luhut si Tampul teh moal kuat ka maneh mar. todung ngerial bisnis segala Eta digawena teh sorangan deui. karena lo babatur Tara loba batur teu hayang kapuji. kayak Nyaan lamun kitu mah ieu jelema teh keur nyumput buni dinu caang negrak bari teu katemong bawa-bawa dewa kamanusiaan ieu. biasa jantan lupa begitu makulan Museurna mah dina gawe bareng geuning Kakang Semar. Antara Sang Hyang Batara jeung Dangiang. Nyaeta urang koalisi nyingkahkeun dedemit. Urang samper pad menegara Gatot Kaca Astajinga jeung Dawala anu aya di leuweung belah ditu. Ieu mah anu diwayagah teh sieun Pandawa nyerang ka nagara Dwarwati amuing bakal perang gede. Koalisi Pandawa Kurawa sareng koalisi raja-raja nu sanesnya nyerang sampean. Ieu teh yakin bakal perang dunia anu luar biasa anu hese dieureunkeunana. anu ese kau diungkulanana Tina barang teu sapira. Ieu anu jadi pasoalan teh. Anu maling cakra teh itu sieun anu mangrupikeun salira mangga urang beresan dina waktos ayeuna. Hayu. Urang samper pun anak anu aya di leuweung. Hayo sama hayo. Angger hayo. Hayo.